air saur Kangjeng Rasul moal kuat salaman geus we anjeun ayeuna ngeunah kieu teu bogana naon kurang hisabeun salat berjamaah getol ngaji getol da salah mah nyanyahoanan jadi hayang nyanyahoanan hayang ngarobah kana tingkah anu ayeuna kumanehanana anu keur kumanehanana ditarima hayang nyanyahoanan pada ujungna ketika manehanana ninggalkeun di alam dunya maut dina kaayaan suul khotimah teu mawa iman jeung Islam. Anu paling ujung lain berarti urang ulah usaha wajib usaha mah ikhtiar mah wajib. Ngan anapon leutik jeung gedena mah tergantung urang nu narimana. Lamun pinuh ku syukuran rek leutiknya meureun loba nyesa saeutik mah mahi nya saeutik mahi matak urang ulah nyanyahoanan sapertosen kitu. Ulah nyanyahoanan. Eta anu kembali deui kana kabarokahan. Jadi babari nyirikeun hirup urang barokah, hirup urang barokah mah babari. Lamun urang taun kamari sedekahna ngan saeutik, lamun urang taun kamari misalkeun berjamaahna belang betong, lamun urang taun kamari ngajina belang betong, heug taun ayeuna urang teh berjamaah getol, ngaji getol, sedekah digedean bari dibarengan ku kaikhlasan. Dibarengan ku kaikhlasan da eta mah kembali deui ka sorangan-sorangan nya, kembali deui kana sorangan-sorangan. Dibarengan maka ciri eta jelema teh barokah, ciri jelema eta. Ciri urang teh misalkan urang rek nilai sorangan, ciri urang teh barokah. Barokah teh tambah-tambah kaalusan, kasaean.